Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamisah, wilujeng patepang deui sareng simkuring nyaeta Cahya dina warta Sunda anu bade disampaikeun ku sim abdi. Usum hujan taun ieu nyaeta di tahun 2015 tos dimimitian di awal bulan Januari ku pamarentah di masing-masing daerahna. Contohna di pamarentah Ciamis nu ditepatna di Provinsi Jawa Barat tos ngawanti-wanti ku wargana sangkan salawasna waspada tina usum hujan anu bisa nyebabkeun bencana alam nu teu diduga ku sababaraha nyaeta diantarana mah longsor, banjir, jeung sabajabana ti eta. Bupati Ciamis oge atos mere amanat sakumna warga anu padumukana di sisir Gawir jeung di sisi Hawangan kudu leuwih ati-ati ti bahaya longsor jeung banjir anu sering ngancam penduduk di sekitar eta. Kusabab datangna musibah teu bisa dibade-bade da eta mah kersaning Maha Pencipta nyaeta Allah SWT. Di tahun ka tahun pamarentah geus ngalaksanakeun tarekah sangkan musibah banjir jeung longsor. Dina usum hujan ieu teu kaharepan warga. Sakitu wae warta nu tiasa sangkageun ku sim abdi, wilujeng tepang deui dina warta nu bakal dongkap anu leuwih manfaat kacida. Hatur nuhun anu kahasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.